Assalamualaikum sampurasun. Wargi urang jalan-jalan kapalih dia ke Kampung Cibulakan. Bi, icalan? Naonnya anak nanti teh? Kalapa. Tuh, sasak anu ti payun runtuh ya teh. Didang dosan ku nanya sementara nganggo iya kai Allah powernya power di koronyo handapna muhun iya handapna di koronyongan ku batu Allah itu nu ngageblagna teh tuh iya nu ngageblagna teh itu nyitu ampun kot ngageblag itu da taneuhna pangintennya iya ngagulusur power we tetep kai golondong wah atuh da iya ya tingali nu mecen sampah tuh kasoro kurunta iya teh sasak teh nya padahal mah duruk we sampah kitu mah nya duruk wah power ieu teh bi aya hujan deui mah nya power mun hujan deui mah power ningali ukur kitu awi nu ditangkeukeun teh powernya huludu hujan agung deui panojerna pala laur sampai ayah buahan kembang buah mak buah sampai ya mah asli cai ya asli cai liang cai liang cai hebatnya liang tai liang cainya mak liang cai bagus ya mah tah ieu kawitna kebon cabe saurna teh ari ieu kunaon ieu tengahna nyi ieu tengahna kunaon ieu mah tengahna ku beurit nyi ieu ku beurit tengahna oh ari manuk macokan parena nya sok seueur oh pacokan buang manya pacokan buang tuh tengahna anu eta tanya ku beurit tengahna mah teteh ku beurit